Sabada sungkem panganten ngalajengkeun kana upacara sawer panganten. Dina upacara sawer panganten kapintonkeun rupi-rupi atikan budi pekerti. Di antawisna ayana amanah ti ibu ramana ngalangkungan simbol-simbol sapertosna dilaksanakeun di tempat panyaweran. Mangrupi lambang miangkeun putra putrina bade ngambah hirup rumah tangga. Disawer ku beas sanes ngawur-ngawur beas namung nyontoan sing tiasa mere mawe, sing tiasa ngatur-ngatur pirajekieun, tiasa mere maweh kasasama boh kabaraya, boh kakulawarga, utamina upami pinarang rezeki dina keur aya. Beas teh hartosna lambang hirup sareng kahirupan. Yen Gusti Allah parantos maha jembar ka makhlukna, sadaya diganjar pirang-pirang pirajekieun kasakumna kalebet panganten sakali. Dupi artos maksadna lambang dunya barana, pamrihna panganten sakali mugia tiasa nyubadanan dinangi payahan bakal hirup rumah tangga. Pamungkasna kupi wuruk ibu ramana ngalengkungan jurus sawer kalayan dihaderingkeun digalidengkeun supados nyerep kana mamanahan utamina ka panganten sakali. Intina amanah ngambah rumah tangga. Muga panganten sakali tiasa sobar bari tawakal, silih asa, silih asih, bari tetap iman takwa kamantena. Allahu Rabbul Alamin. Paralun nyelang pihatur kasadaya nulalinggi amit bade nyawer heula nyumponan tali paranti nuhonan kabiasaan nurut galur nining aki. Hidup kinancaran bagja tepung rabi jatuh rami muka ambaran carita natra tina rumah tangga jimatna ngan welas asih antara hidup duaan pomalali kana pawit enteng netep tepung rasa dumling asih mandiri tingtrim asih lahir batin numutkeun papagas sepuh tawisna hidupmu pusti kunci gedung kabagjaan aya disebut tami anggur mah pundut duana sangkan mulus laki abiri ayeuna nyana wae tuku asmana ya ilahi Bismillah ngajadi jalan Rahman Rahim nu dipamrisangkan mulus rumah tangga walagri nyalahir batin Pameget jatining pancu pamagel pamatri asih
nyumponan di kewajiban upaya nyarajaki karena pakar rumah tangga tong jejari buka peri tong sok nguyung kuno umum tong sok nyari kuno galip sararia ge biasa nyorang bunga jeung kasedih tara suka salawasna tara sedih unggal dami teu aya gunung pitulung teu aya gudang rejeki nu moal aya sepna lintang ti Gusti Yang Widih omat ulah dijauhan malah sing nepi ka sakitu nu kapihatur mugia hidup anaki lulus panjang yuswa jauh bakhla para kriji ginanjar kawilujengan pinareng asih yang lulus mulus dirgahayu pinarengan rahmat Gusti. Beas diaurkeun ku beas sanes ngawur-ngawur hiji nanging nyontohan ka panganten sekali dina ngambah hirup rumah tangga upami parantos wadiki sing tiasa mere mawe kasasana kabaraya utamina ka tatangga anu memang mungkin salajengna sabada ieu ikhlaskeun kana upacara belum harupat lincak nyok sareng ngawasuh diteraskeun kana buka pintu belum harupat hartosna lambang sugrining kaawonan anu parantos ngalangkungan mugia sabada ribitan mah biasa dikanting di kaawonan ari harupat tujuh kiasna tina naptuna waktu tina waktu anu tibertia mugi tiasa ngadalikeun nafsu anu kirang sae kembali kitu batuan anu awon teh enggal dibuluh ari seunu anu hurung teh enggal dilebetkeun kana cai dina keuni eta nafsu teh enggal siram ku kawening asih enggal abdas sarta istighfar endog teh lambang mustikaning kawanojaan anu eta mustika teh dijagi ti wiwit lahir dumugi ka manjing rarabi ayeuna aya nu hakna nya sang caroge teh salajengna dibersihan sampeanana mangrupikeun bakti munggaran ka sang caroge.
ayun-ayun lajeng dipupuskeun lantungan anu dania. Kendi teh pupus palampahan ka tukang grep parantos pupus ngajadi ulih kajati ngulang ka asal kanu mulih ka kana. Itu simbolisasi tina upacara ngecak nob mulung harupat sareng ngawasu sampean. Salajengna diteraskeun kana upacara buka pintu. Dupi hartosna nyata tata tertib dina rumah tangga. Sing saha anu parantos rimitan masing tiasa ngajagi rumah tanggana. Tegasik nampi tamu saha wae upami teu aya widi ti sang caroge. Dikawitan ku conto-conto pamegetna ngetrok panto kecap ku salam miwah hormat. Sampurasun balaka aya nu di luar teh bisi jalma anu nyiliwuri. Sanggeureha tegasik nampi kedah balaka heula upami yakin name ditampi malah kedah ngedalkeun heula sareng ngalisankeun heula syahadat. Upami parantos yakin nu di luar teh sang caroge panto ku sanggeureha dibuka atuh sang caroge enggal dibagiakeun ku semu anu somea kalayan mikasono. Kirang langkung upacara buka pintu maknana pinuh kuatikan dina mayunan hirup rumah tangga. Kahaturkeun upacara buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditampi sungkongna. Lajeng ditampi kusang gereha dicanak kalebet kangge ngalajengkeun upacara uap lingkung.